Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ilahi basa sawiji alamatul bulugi utawi piro-piro cirine balik iku salasun telu tamamuhum sa'asyarata sanatan sawiji sampurnane umur 15 tahun bizakaring dalam wong lanang wal unsalan wong wadon wal ikhtilamulan kaping done kaluar mani fizakaring dalam wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina karena umur sanga piro-piro tahun wal haidulan kaping teluna haid bil unsa ing dalam wong wadon litis isinina karena umur sanga piro-piro tahun. Dina ieu pasar rek nyaritakeun cirina balik. Nu katab klip ku para ulama atau kafardi syariat agama ieu teh dihubungkeunana ka jalma anu akil balik anu boga akal bari balik kusabab eta perlu nganyahokeun cirina balik keur ngahukuman geus balikna hiji jalma. Imam Syafi'i radhiyallahu an netepkeun hukum balik ku salah sahiji tilu perkara anu diucapkeun dina ieu kitab. Pidauhna hukumna balik teh bisa dicirikeun ku tilu perkara ku salah sahijina tilu perkara nu kahiji tamamuhum sa'asyarata sanatan geus umur 15 tahun nu kaduana wal ikhtilam kaluar mani fizakari wal unsa di awewe jeung di lalaki nu katiluna kaluar haid wal haidu bil unsa litis isinina kaluar haid nisbat ka awewe wungkul eta umur 15 tahun mah nisbat ka lalaki jeung ka awewe kaluar mani nisbat ka awewe jeung ka lalaki kaluar haid mah nisbat ka awewe wungkul sebab lalaki tara haid. Diterangkeun dina kitab Sunan Abi Daud ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah saurna kaula hafal tina dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ikhtilamin wala sumata yaumin ilal laili teu aya hukum yatim sanggeus ngimpi jima atawa kaluar mani bahasa eta nama ngimpi jima jeung deui teu meunang repeh sapoe nepi ka peuting. Jeung kauningan dina hadis nu sejen ti Siti Aisyah radhiyallahu anha jeung liana ti sahabat ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhanna rufi'al qalamu an salasatin anis sobi hatta yakhtalima aw yastakmilahum sa'asyarata sanatan wa anin na'imi hatta yastaiqido wa anil majnuni hatta yufiqo. Rufi'al qalamu an salasatin diangkat kolam ti tilu jalma tanapi moal dituliskeun setiap perilaku alus jeung gorengna hade jeung teu hadena ti tilu jelema nu kahiji anisobi hatta yakhtalima ti budak leutik sahinggakeun nepi ka ngimpi jima atawa kaluar mani nu kadua au yastakmilahum sa'asyarata sanatan atawa nyampurnakeun umur 15 tahun ti anu sare sahinggakeun nyaring nu katilu nu kadua nu katiluna ti anu gelo sahinggakeun manehanana cager. Jadi diangkat kolam ti tilu jelema ti budak sahinggakeun ngimpi jima kaluar mani atawa nyampurnakeun umur manehanana 15 tahun. Nu kadua tina anu sare sahinggakeun nyaring nu katiluna ti anu gelo sahinggakeun manehanna cager. Ulama nyandakana eta katerangan teh tina hadis sahih Imam Bukhari jeung Imam Muslim ti Imam Ibnu Umar saurna sim kuring dipintonkeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina poe Uhud sedengkeun kuring teh umur 14 tahun mangka anjeunna henteu ngameunangkeun ka kuring
jeung kuring dipintonkeun ka anjeunna dina poe Khandaq sedeng kuring geus umur 15 tahun maka anjeunna ngameunangkeun ka kuring. Saur Umar bin Abdul Aziz nalika nepi ieu hadis ka anjeunna ieu teh perbedaan keur misahkeun antara budak leutik jeung anu gede. Dina kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi ngabedakeun anu geus balik jeung can balik gitu. Dina yuswa 14 tahun eta ulama teh ya teu dimenangkeun perang tapi geus 15 tahun mah menang perang. Dina waktos Nabi perang Uhud mah teu dihegaekeun sabab umurna can nepi kana 15 tahun. Karak 14, tapi pas begitu perang Khandaq maka dihegaekeun ikut andil dina perang. Sanajan geus mampu. Dina Ashabus Sunan iwalti Imam Nasai ngariwayatkeun ti Siti Aisyah radhiyallahu anha yen Kangjeng Nabi ngadawukeun kieu la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala teu narima kana salat awewe anu geus haid, anu geus baleg iwalti kalawan make kudung. Jadi henteu narima Allah Subhanahu wa taala salatna eta si awewe dina nalika keur haid. Illa bi khimarin kecuali make kudung. Anu dimaksud kalawan haid awewe anu geus balig sabab haid eta jadi ciri tina balig. Jadi sambunganana gitu. Sambunganana yen eta si awewe teh geus balig asupna lamun geus haid. Eta asal bahasa nunme tina kitab Ibanatul Ahkam. Jadi tetap segala perkara ge aya cirina likulli syai'in alamah, setiap perkara ngabogaan ciri. Tadi dia ulama muat dina kitab ieu yen cirina balik di ayat 3 nu kahiji sampurna umur 15 tahun di awewe jeung di lalaki, nu kadua kusabab ngimpi jima atanapi kusabab kaluar mani di awewe jeung di lalaki, nu katiluna kusabab haid nisbat ka awewe unggul kusabab umur geus 8 tahun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah.